Aduh, aing bingung kudu tanya ka saya euy. Kabeneran asin Duy euy. Tanyakeun ku aing ka Duy ah. Duy, Naon? beneran Duy, urang rek minta tulung euy. Minta tulung naon krai euy? Urang boga dulur Duy. Sok rarasaan teu normal. Terus teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirina jadi pulpen Duy. Wah, eta mah bahaya krai euy. Kudu gancang di ubaran. Bisi kaburu gelo. Ubarana ka mana Duy? Aya sia krai. Anu bisa ngubaran kitu teh. Malahan mah si Iping ge bisaeun ngubaran teh. Ayo tuh Duy, antar urang ka si Iping. Keula. Da biasana si Iping ulin ka dieu euy. Tuh geuning. Si Iping ka dieu kabeneran krai euy. Ping, ka dieu euy. Si Dok aya perlu ye. Ayo naon Duy? Aya perlu Ping euy ka maneh. Rek pangubarankeun dulur si Dokray. Naon krai, dulur maneh? Kieu Ping, sok ngarasaan teu normal. Sok ngarasa dirina jadi pulpen. Anya, bawa dulur manehna ka dieu. Dibawa ieu oge Ping. Mana dulur maneh lagi eueuh? Ah iya Ping dibawa. Sia anu ini gelo parah mah. nih. Sarua disenduy sia teh, dada ikanan ngobrol jeung gelo. Tenang.